Ji 2 tuh 4 5 grup tutup pantona. Oke. Kode. Assalamualaikum kos. Iya kunaon nih gitu si opening nah. Jadi pan lamun terlalu serius kacerita yang nurutanana. Benar. Ibarat hitung-hitung parodi, we. Gitu Nya. Orangnya. Ngomong nama Sundalin ya, ya. Sunda ngomong nama. Sunda kan ada podcast Sundapan, guys. Oh, benar. Hari kala ya. Kumaha dia? Kumaha ya. Kumaha kuliah beres, tapi Hari kuliah alhamdulillah ayeuna teh keur tinggal Bab nyusun nyusun. geus beres, nyusun geus tinggal nungguan wisuda. wisuda Tinggal wisuda. sidang, guys. Sidang geus beres alhamdulillah. Oh, jadi ente mah kabar-kabar teh kuliah teh bari gawe batur mah. Alhamdulillah lah gitu bari ngariringan kok. Ya halus guys, jadi ya milu keras karyawan apa nu reguler mah eta mah. Sebenarnya mah kieu sih kuliah teh aya kelas Tadi gue aya sebenarnya mah kieu kuliah teh aya kelas siang jeung kelas malam teh gitu kan. Jadi misalkan anu gawe na beurang, kuliahna penting. oh fleksibel aja. Fleksibel gitu. Oh, kampusna mah berarti fleksibel. Fleksibel. Jadi Mana nu nyokot naon? urang nu gawe beurang kuliah urang penting. Ari gawe di mana? Gawe mah leuleutik kan we gitu di Iya, sebuah perusahaan. Nah, ya lah kayaknya pada intinya perembean, di bagian ieu na ieu mah bagian staf lah. Alhamdulillah lah gitu lah. Kurang tuh da kitu da kudu surpipenya. Urang tuh ulah ngarepotkeun kalau Bener, teuing bener betul. nah jadi kumaha bicara nama nya mari maneh mah masuk na beruntung gawe ngeunah gitu kan. Ieuna kuliahna lancar, enakeun gitu kan. Alhamdulillah lah hari itu mah segala geus diatur ku Allah segala geus Subhanahu wa ta'ala. Tah, eta bener. Syukur teh pajar kena nama jadi mama dede ya, kumaha ya. Tah. Jadi mama dada cek beja cek sadet. Beja cek tah. Mantap di interview lah sama Meg ya. Kumaha eta? Jadi kieu nanti namanya. Aris Kumaha? lain Aris cerita dadas mah teu bogalin. Ai dadas mah geus tong ditanya deui kalau kitu mah nya. Si kalam Da kabeh jalma ge pasti ngalaman nu ngaranna dadas mah gitu nya. Hari ayeuna mah lah geus kari tinggal hayang benerna kok. Masalah percintaan nu karang itu teh. bisa kalah luka deh. Oh gitu. Jadi kan kalah jadi mama debat dede eta mah. Teh jika kalah jika motivator gitu. Kumaha deh kumaha ya. Urang sok hayangan deh kan jadi kumaha ya. Loba ngantep jalma nu sok curhat kok ka urang itu. Teu awewe teu lalaki. Masalah teh teu percintaan, teu ekonomi lah pokoknya masalah kehidupan we pokoknya mah. Oh, kehidupan. Masalah kehidupan. Biasa bener selesai ngacaprak we bener gitu. Ngacaprak gitu. Sok-sok pinter, Sosok pinter gitu padahal sok mah bijaksana. Bijaksana tapi dah sok kadang jika kurang teh bener ngomongan ka batur masa saja nu bener teh nya. Ngomongan ka sorangan mah anggar we kan gitu kan ya. Ka diri sorangan mah. Jadi bisa ngomongan hungkul. Tapi orangnya sok kan ngomong ka batur teh mun ngomongan misalkan aya si A boga masalah percintaan juga kieu gitu nya. Urang ngomong teh asa bener nya. Urang teh eta mah ngan saran hungkul ti urang ya. Kan saran hungkul ti urang da mungkin ieu mah emang panggeuing jangkeur maneh. Nu ngageuingkeun teh Allah cuma perantarana lewat urang jeung wae. Sing ngomong Allah. Berat asli aing. Bener tuh. Semata-semata ieu mah misal maneh keur boga masalah terus lompatna ka urang ketika geus masalah eta beres balik deui gitu Kan ka itu. Mas ribu ka aing. Aneh we gitu kok. Kabeh curhat ka urang terus urang curhat ka sa gitu. Urang ge boga masalah. Urang ge boga masalah Ka diri sorangan. Ka diri sorangan. Lain curhat ka YouTube. Pan aya nak curhat ka aing. Bener. Di samping jadi mama dede jadi naon di ayeuna. Ayeuna teh Ayeuna teh nya lah paling gitu geus ayeuna teh keur urang Fokus gawe, tah? Fokus ai gawe sih nya. Nah, soalnya kan geus sidang mah tinggal ngurus-ngurus fokus. sarjana mah meureun eta mah enon wisuda mah meureun tinggal ngurus-ngurus Nah, teh keur mikiran biayana deui wisuda paling mikiran biaya wisuda ya. Ya, atuh aya kolot mana sih? Tah, paling sok teresep teh kitu. Kolot deh. Cek batur mah kita cicing di kota teh pajarkeun. Ti kolot. Teh kolotnya Padahal mah teu maneh mah mandiri. Padahal mah mun kudu dicaritakeun mah. Bari. Beri. Sok ngomong ka barudak ya.
mudah-mudahan aya hikmah nu bisa diambil lah tong teh nu cucurhatan lah. Tong cucurhatan teh nama mun misalkan maraneh boga masalah atau naon bereskeun heula tengah solusi duaan babarengan gitu. Pada anggar sagala ge nu ngajalani maraneh duaan ieu kitu bereskeun we heula. Jeung deui lamun sakirana emang maraneh bobogohan can siap atau kumaha daripada nyieun dosa mah. Anjing. Can siapa mending geusan gitu ulah kieu nya kumaha nya. Teu awe teu lalaki gitu mun sakirana bobogohan moal dikawin tong ngagokan lah gitu Pak. Itu mending kena kanu lainkeun gitu tong ngagokan nu geus siap gitu maksudna. Bener teu? Bener. Gitu. Jadi anu model lainnya kayak awena geus siap. Awena geus siap geus hayang geus ngebet ya. Tapi si lalakina kan cenah aya dongkek teu mereka pastian urang mah yang ngadaguan beungar heula. Ngareng boga itu boga ieu. Halus itu naon cuman awe lah. Awe mah rata-rata butuh kepastian bener. Gitu pada intina mah. Terus bagi pemuda-pemudi ya nu kan ya termasuk nanya sanajan ya itu adalah sosok yang bisa patut kita contohnya kode teh. Jadi sanajan di orang tuanya berkecukupan lah bisa dibilang lamun standar kampungnya ente teh gitunya dari keluar dari non orang tua dari saudara gitunya. Tapi kode ieu bukan nolak sihnya tapi embung nyusahkeun ngaranna kolot, ngaranna lanceuk sanajan kolot jeung lanceuk ge meureun siap meureunnya meureun adi tulang tulung mah bener. Ya henteu sapenuhna lah meureun. Eta bener sapenuhna jadi mere mah osok. Mere mah osok kan urang sebisa mungkin gitu henteu ngaberatkeun teuing gitu meureun nya. Bener kitu da urang mah kumaha nya. Jujur we kitu nu ngaran-ngaran menta ka kolot atau ka lanceuk kitu nya. Beda jeung jiga batur kok. Ari si Adi ti ka lanceuk teh minta duit minta iya jika nu arah renteng teh batur mah urang sok aya rasa era atau sok mikir-mikir deui kok emang dididikna emang kudu kieu ku kolot teh kudu emang diajar mandiri atau kumaha kok emang didikana sih tapi ari emang sih setiap kolot mah ngadidik mah da kana kebenaran gitu ngan urang mah sok aya rasa nah urang situ jiga batur kok kayak jika nu arah renteng menta gitu tinggal menta kan sok aya rasa kumaha gitu kalau atau kalacek deh. Iya orang yang ngadengar kabar cenah maneh teh. Baheula mah pernah ditawaran motornya ku kolot teh baheula mah. Kalau maneh teh kalau ya sepeda sepeda tuh. Eta kumaha eta maksudna? Sebenarnya mah embung urang meuli motor heula teh baheula. Embung meuli motor teh gitu. Sepeda we. Mulai sepeda we sepedaan gitu olahraga ongko bener sehat ka urang na gitu. Beli we sepeda. Teu lila baraha bulan berenya. Ujug-ujug ditawaran motor gitu. Ayo congka itu nengan motor cenah. Milihan motor cenah broker tuh. Jadi bade meulikeun motor kalau urang teh. Sebenarnya mah embung meuli motor teh urang teh. Nah, ini embung urang lain nanya alasanna embung kunaon eta? Namanya. Nya kitu balik deui ka kitu teh ya. Padahal maneh posisina butuh teh eta motor eta. Ai butuh teh butuh sih kan motor ge jeung kolot ge kan bisa gentenan aya motor mah. Jalu. Si jagur ya. Nu aja jalanan. Jalanan. Tapi orang anehna maneh kok di umur sekian ya modal lo Bandung ngomong ge. Batur mah maksudna kieu kok. Meureun batur teh ngomong anjing si kode mintang kolot aya tapi meni naon motorna kitu gitu. Kalau meuli sepeda sih. Sepeda terus ning maneh teu gengsi gitu. Ting kumanya orang mah hirupna kok sayana we lah lain si kumaha nyambung. Lain si sok merendah gitu. Sok merendah lain urang mah da nya ting emang sifatna bung nunturkeun batur mah kan nu geus barudak leutik si pari meulikeun motor kok udag-udag lain udag pono ieu teuing kumaha lah hayang saayana we kok kitu teh mah tapi penting mah kecukupan gitu. Nah, bunga beratkeun motor aya ieu nya gitu nya nu penting mah jeung sakola jeung nanaon mah gitu. Sanajan ayeuna motorna leungit nya aya kan. Gara-gara gehu guys, leungit nama guys. Geus eta mah. Ulah caritakeun. Skip. Oke. Nah, terus deui ngabagi waktu ya antara maneh kuliah jeung gawe. Urang karasa ku urang ge sarua kitu. Ari maneh sih kumaha gitu. Aing mah kadang-kadang
boro-boro ngapalkeun nya modal kuliah nu kitu aing mah kuliah ge padu kuliah. Heeh. Ari mana sih kumaha eta? Ngaran-ngaran heula lain enteng ieu gitu sabarna teh nya. Cek itu capekna teh geus gawe. Kudu dicarita. Wajah nama tenaga sesa kok kuliah mah. Udang isuk-isuknya janari lah gitulah kudu bebersih lah di imah teh meureun. Mandi itu ieu mangkat isuk-isuk berang gawe balik gawe teh penting teh datang ka imah teh cuma mandi hungkul. Mangkat di kuliah nepi jam 10. Jam 10 datang ka imah teh kadang kala sok taranyeunana ya duk we langsung molor ya da. Boro-boro ngapal. Boro-boro ngapalkeun sabenerna mah gitu. Nya ngaran-ngaran gawe bari kuliah kok gitunya kumaha ge urangna sih ngabagi waktuna kadang kala aya nu sok kuliah teu kacekel gawe kala tepuguh iya kan gitu ya masalah lain gawe teu kacekel atuh kuliah tepuguh gitu nya ari kumaha ge jalmana sih eta mah da kahijinya sadar gitu meureunnya sabar gitu nu pada intina mah bisa ngarana teh narimakeun lah gitu kaayaan da mun teu urang ya mun teu kuliah nya biaya ti mana gitu yang bayaran mun teu gawe yang bayaran kuliah ti mana gitu. Gitu pada intina mah kudu sadar we gitu ya ngaran-ngaran diajar gitu da kumaha ge ngabagi-bagi waktuna. Sok aya kadang kala waktu luang mah aya gitu diajar. Oke. Jadi cara ngabagi waktu guys, jadi kieu nya kesimpulan yang bisa diambil ku urang nya. Sebenarnya ya lamun bisa digambarkan ke orangnya mana teh adalah sosok nya meskipun eueuhnya jalma nu sampurnanya bisa disebut lelaki ideal lah maksudnya ideal dalam artian gini hari di sorangan mah pasti ngomong gitu nya tapi urang di sarua sebenarnya mah kisah mah tapi urang mah jalmana boros gitu jalmana teu bisa ngatur duit teu bisa naon itu ari maneh mah lebih ke bisa memanage semuanya gitu lah. Masalah ya orang motong lah bentar dia. Asal masalah ngatur duit mah sarua wae urang ge boros. Cuma alhamdulillah teh kacukupan lah gitu kok mahi ka ditu mahi ka dieu mahi gitu. Pas yang sorangan mah gitu. Ya sekan asupna bisalah sakitu mah enggak bagi-bagi bisa. Tapi boros soalna untuk mencapai sebuah pencapaian gitunya termasuk eta keberhasilannya ayeuna tapi ka wisuda sanajan misalnya kuliahna henteu bener-bener fokus karena terpengaruh ku gawe tapi kan nilai pas ge nilai pas ayeuna wisuda kan itu sebuah pencapaian bener teh bener ayeuna terus gawe kan geureuy nya benernya ayeuna meureun lah geus karyawan tetap ayeuna acan sih sebenarnya mah kieu gawe ge teu dinu PT nu karang teh ieu cuma jangker nambah biaya kuliah we paling kayak geus lulus mah meureun insyaallah neangan deui gitu kan tetep nu merenah lah gitu pagawean biasa wae teu dinu tempat nu eta ieu halus gitu nya tapi cukup lah udah biaya hidup biaya kuliah gitu gitu jadi kan eta bagi urang mah eta pencapaian soalnya kieu sifat-sifat manusianya kadang-kadang aya nu teu sarua kabeh gitunya jadi aya nu malesan eta bener aya nu teu boga tujuan hirup gitu kan urang mah heuh ayeuna kieu bae urang mah ya ngabejaan ka barudak kitu nya anu nonton ya sadayana urang teh sok sering lah gitu dina status update kieu nya kadang kayak ada pelatihan gratis anu karar itu sertifikasi atau naon lah lowongan gawe nu karar itu urang sok paling teresep aya nu ngomong sok eta mah aya dulurna ieu aya lecekna ieu atau ieu jadi bisa ya orang dalam cara gitu sebenarnya mah sakabeh naon geuning nya persoalan misalkan nu karar itu asup ka nu kieu hayang bisa teh lain gara-gara teu pure ku orang dalam atau ku dulur atau saeunya ku kadaek urang kan eta mah kieu si eta mah kieu ulah loba lah nu kahayang mah non nu penting mah boga kahayang we heula urang konyo jadi kalah manehna mah kalah melemah ti heula heuh gitu lakukeun we heula coba segala ge kok cobaan padahal kan gitu teu kudu make duit ya kadang-kala misalkan maneh lulusan naon ya kadang-kala sok loba lulusan SMK ge kan lulusan naon daftar we heula gitu kan masalah eta nama naon paling jang ongkos biaya hungkul kan ka ditu ka dieu nama itu pada cobaan heula da ngaran-ngaran gagal mah wajar gitu kieu we guys-nya ari cek urang yang sarua hampir urang pendapat mah kieu jadi bagi urang ya urang mah geus puguhnya urang mah latar belakang
kolotnya misalnya lain teboganya nya kurang berkecukupan lah itu namanya. Jadi urang mah gitunya lamun teu urang deui sorangan usaha deui gitunya. Da geus bogoh kolot kan mun teu mampu teh teu mampunya urang nepikeun ka kuliah, nepikeun ka boga usahanya leletikan kieu mah gitu kan nya. Lamun urang teu boga kahayang gitu, urang moal nyampe ka dieu gitu kan. Sanajan urang can bener-bener urang sukses ge gitunya nya sanajan leletikan gitu. Tapi kan ieu bagi urang sendirinya dari latar belakang keluarga yang kurang berkecukupan itu sendiri kan bagi orang mah sebuah pencapaian gitunya. Sebuah pencapaian gitu kan untuk sampai titik ini kan. Jadi buat teman-teman buat bararudak ya nya lain gitunya. Sabenerna mah ulah sok loba ting alasan. Ulah waka ulah ya eueuh duit cenah jeung ieu ieuna eueuh orang dalam. Bener. Terus teh naon lah can aya pagaweanana pas gitu lah. Bagi urang mah urang eta kurang ditepis bener jauh-jauh terus ka opatna gengsi urang mah eta utamana mah urat erana geus pegatkeun lah mana-mana ngacaprak ge aing mah era maksudna orang sih lain sok baik lain sok motivator lainnya urang mah beda nya ka barudak kitu lain cenah lah pagawean lain teu daek da maraneh maneh teh pasti boga kelebihan gitu. Kelebihannya kekurangan ya. Jadi manfaatkeun bae nu kumaneh bisa gitu lakukeun gitu. Nu kumaneh bisa lakukeun maksimalkeun potensi nu aya gitu. Jadi tina hal kecil we naon we heula dikembangkeun gitu nya syukur-syukur bisa jadi duit gitu tina kreatifna. Mararaneh teh gitu. Pokona mah yo nya bejaan deh ka barudak lain si urang bener apa kumaha nya. Geus alus apa kumaha tapi lamun bangun tujuan lah hirup teh. Anjing boga tujuan rek kumaha. Ulah meni muluk-muluk lah tujuan teh nya hirup teh nya. Bener. Meureun hayang berkeluarga, bener teh. Eta tujuan. Hayang naon sandang papan tercukupi gitunya. Bener lah eta we tujuan mah nya. Dan untuk mencapai tujuan itu teh kan meureun butuh proses jeung perjuangan gitu kan. Jadi selama eta teh gitu. Jadi lamun urang boga tujuan, sanajan urang teu boga duit, sanajan hese pagawean, sanajan urang teu boga orang dalam, tapi ketika urang boga tujuan, urang apal urang kudu ka mana gitu. Maksudna sing jalanna garinjul ku kumaha ge pasti nepi. Itu suatu saat nanti mah. Niat we heula ya. Niat. Da soalna urang kan nempo tujuan urang. Jadi kumaha rintangan lagi, kumaha da urang mah geus apal tujuan urang gitu nya. Ketika urang tigorobas tinggal ka jalan eta deui gitu. Gorobas tinggal ka jalan eta deui. Jadi alasan sih sebenarnya mah bagi nu kalian nu hayang berusaha nu ingin kehidupan nu lebih baik mah gitu nya. Peung masih ngora kok gitu kanu ngarora teh gitu masih aya kesempatan keneh gitu sok lakukeun we hal-hal kecil we anu bermanfaat gitu kok. Wes ulah ngobrol teh panjang teh penutupna yang kita penting mah konten. Oke guys, sudah cuan tuh,